kali mah mandi teh maneh hareup kieu ayeuna mah. Orang yang saminggu teman di harapal. Heeh, kubur. Bukannya ya randa di sumur bae. Lah buat lah maneh kana randa wae. Atuh. Penyemangat. Burit euy. Penyemangat mandi. Ayo naon nih? Itu mang ada sesosok janda. Janda? Ieu masa kudu rada Tuh. ditol. Orangnya bener. Tinggal sore mas supaya janda di dia mandi. Bener. Kamu rek naong, jangan lihat kan ke tukang. Itu tuh kan. Ayo apa? Udah bener mandinya. Dia kemana tadi? Mau neta jakar ke hete naon gawe lalaki aing mah Suwe ieu mah. Anu nggak bisa nak kieu. Kapan ngahaja kok atuh cenah kabil ngarahin teh terang. Air teh tanah warisan. Kalau tak air teh kage masa depan. Tiasa wae. Tangan kita ieu teh saung teh kangge tempat dasar neng bulan madu di dieu teh. Hanya bulan madu di tengah kebon ari Atuh dan penting mah aman we sanajan reod kieu ge. aman tidak naon. Aman nu penting eueuh satpol PP ka dieu. Atuh abi capek hoyong cari keula ih. Nama tuh di ditu yuk. Itu. Istirahat lah di dia. Gara-gara didinya ada labu jadi apaleun heh. Sudah anjing. Teu sengaja teh ku bakat heuh aing teh. Semangat gitu. Masa dasar seran nya aing teh. Teu guling teh anjing. Capek anjing. Tapi si anjing mah. Laki ya. Tuan tahu jangan bodong kamu. Konip. Konip dah anjing. Kita masih lumayan we meureun. Nih, dak yang bobogohan. Dak dia bobogohan. Dia gerak ih ke dia geura. Goblok ge budak ayeuna mah. Tak apa tempat Euy. Kata mah juga quick eta mah. Melibatkan. Terus dibuka baju gitu. Tapi ulah kali hidup. Kau ngelah. Lumayan. Tapi udah deh bisa Melibatkan alat kami. Aduh. Aing sok teu kuat ieu mun aing ngalahin kitu teh. Nih power sih mana pada nih? Kayak ngalocok. Alat bisa jadi tuyul anakna. Doi. Tahu kita mah euy. Lama. Oh, enak eta mah juga budak nak Pak Desan itu pun. Kelak. Heuh, nya euy. Anjing. Euy tamu budak kepala desa euy. Duit keuna bisa. Lumayan tuh. Tapi damun ayeuna diduitkeun ka ditu, masa beul anjing ningali moal bisa ningali anu bulet. Enggak sana mah tungguin lah. Tapi ka Beres, pemanasan. tapi aing ini kuat ya si Ujang. Kalau dia mah. Aduh capeknya neng. Mun capek abi ge ih. Tentang kieu neng kan asal neng teh bulan kita suami. Mengontras kumaha? Ayeuna mah hayu atuh raketan. Hayu ka mana ih? Aduh. Hayu ka mana?
Maremu. Aya tuh abi ge hoyong nyebian. Iya tuh. Iya. Subuh teh ada karaweuh kieu teh ka mana atuh? Moal bisa nyangu atuh. Kala. Saha eta nya euy? Wah bener eta budak duaan geus ngore di gunung. Aduh. Woi. Aduh. Suwe dewa Eta teh sae itu sae. Juga si Mang Saun ke kelas dulu. Si Saun, Mang Saun. kelas dulu. Atau menang banyak si Mang Saun. Ya, kena naon dia bubukaan baju gitu. Tas ngoret sugan banyak. Aturan naon? Emang di Maridang we dibuka mah. Ah, bohong lah, ngabangus. Teu naon mang hareudang. Tah, hareudang tuh mau kipas di mah. Iya, wadi dia tuh kenal pemandangan. Eueuh, tuh pemandangan puncak. Aku mah ieu. Tenang gitu. Anu mah kieu nya mang, tah ieu teh ya artosnya. Ieu kangge emang. Ngan maksudna ieu teh euy, artos memang ieu mah kangge rokok tuh. Aing mah disuap, teh juga pegawai pemerintahan saya disuap. Tong sok api atuh Mang. Wah, kagok dosa sakitu mah. Tapi kadon gebel teh kadon dieureumkeun deui. Nya. Kadon dibawa. Mun cenah aya adegan nu kaduana jigana leuwih cur-cur. Lah geus cenah mah maneh milu ka kantor kepala desa. Obrolkeun di ditu. Yuk, kencang. Jawab kamu. Emang geus ieu aya duit ya lumayan Coba. teman beas. Coba ati suap. Kencang. Milu. Ah, bos, Itu aya mah kieu. Tutupkeun. Tutupkeun. Sudah ada menang nikmati. Mani terjadi we tentu nama. Lah bae lah Oh, ngasem kieu. Deka. Yuk,